pamirsa, uih deui sareng abdi Felicia Aretha Turnip dina warta terkini anu ngabahas warta aktual jeung terpercaya. Pamirsa, leres pisan kajadian sapertos bencana alam hese diprediksi. Anyar-anyar ieu aya bencana alam anu dahsyat anu nyababkeun karusakan gedong sareng nyababkeun panik sadayana warga. Kajadian pikaheranan. Angin puting beliung narajang wates Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dina video anu beredar, katingali hatap-hatap gedong di eta daerah ngalayang. Kajadian ieu lumangsung dina tanggal 21 Februari 2024 hari Rebo pukul 4 sore. Puting beliung narajang 5 kacamatan. Dampakna paling parah di 3 kacamatan di Kabupaten Bandung, nyaeta Rancaekek, Cicalengka, jeung Cileunyi. Puting beliung nyapu wewengkon lokal salila hujan badai. Numutkeun BMKG, laju angin ngahontal 36,8 km per jam. Salah sahiji rekaman video oge nembongkeun yen gedong PT Kahatex di wewengkon Sumedang ruksak ku angin puting beliung. Sajumlah truk malik alatan tabrakan kuat tina puting beliung. Sajumlah imah warga di wewengkon Cinta Mulia Kabupaten Bandung oge dilaporkeun ruksak. Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno menuliskan teu aya korban jiwa. Sementara eta di Kacamatan Rancaekek Kabupaten Bandung aya ratusan imah warga jeung kios-kios anu hancur ku angin puting beliung. Karuksakan kaasup hatepna rusak sarta sababaraha tangkal tumbang sapanjang jalan wewengkon. Ieu kaayaan padumukan sepanjang jalan Kacamatan Rancaekek hancur. Kacatet aya 412 kapala kulawarga jeung 12 urang anu tatu di Kabupaten Sumedang. Sementara eta di Kabupaten Bandung kacatet aya 422 kapala kulawarga anu jumlahna hiji 358 urang katarajang musibah. Salian ti eta kacatet oge aya 21 hiji jalma anu tatu. Patugas gabungan parantos ngabersihkeun hatep gedong sareng tangkal anu tumbang ruksak ku angin puting beliung. Patugas oge ngevakuasi puing-puing wangunan anu ngahalangan titik wates 2 kabupaten nyaeta Bandung jeung Sumedang. Informasi ieu nutup wartos dinten ieu. Abdi Felicia Aretha Turnip pamit undur diri. Hatur nuhun, dugi ka patepang deui dina kasempatan salajengna.